masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib da mah. Isukan bakal kumaha teu nyaho gaib da mah. Minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib da mah. Bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib da mah. Taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib da mah. Urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib. Indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib mah kitu. Bejakeun ku Kanjeng. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah. Ha, ieu bakalna anu. Nah, maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Nah, iya. Ilmu gaib bloon tanda kos gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha. Atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah. Ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun. Tuh sing hade tak ieu geus sarua tah. Datang ka dukun, dek nanya problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah seueur sia kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Salat 40 poe, 40 penting teh ditarima. Iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ilmu jurig teh menukos gitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig. Oh, wa indahu mafatihul gaib sing aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak. Sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika tek dibere hijab, kaget nyanana ge. Kaget, nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus, teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah. Karomah engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Dengan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, dek balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu mentah sama gua. Tak polisi. Sial tak polisi blon. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah dari negara. Tak teu dibere ye ku polisi teh ye. Saya kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot turang daun. Acak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Aku tongol dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mangan hayang sugi blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tah mah tuh. Nah, buka ku urang, Bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu.
lu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Lu nyaho karena kunci-kunci gaib. Lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli. Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg, urang nangtungna. Ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang. Lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napa tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo. Minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Terus diu tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab. Make amamah, make udang-udang. Sit ka dieu. Make udang-udang, make buntut. Buntut tah deuk dikakencakeun mangga, deuk dikatukangkeun mangga, deuk dikakatuhukeun mangga, deuk dikadiekeun ge teh naon. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos kitu. Dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah ka dieu. Udang-udang make kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang adab-adaban rapi geus. Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, timimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisa, pamalingan ge bisa. Salat mun sakadar sakitu bisa, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona. Teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu kurang make kacamata toriko batin. Dideuleu kurang coba. Kadeuleu ieu. Lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui layak ripul ria ilal murai. Moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria. Urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing ieu teh jelema mabok ke kanjeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago eta jajawaran kanjeng kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun. Nah, lu ikhlas ge, nu sok ikhlas kan ikhlas banget. Nyahueun jasa. Ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah. Si itu tuluy di belah juru ikhlas salat. Kula ngaulang. Kok nyahueun ka ikhlas? Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng. Menang meureun 3 poe ngomong deui. Temat teh cerita tarawihna bagus ikhlas. Kumaha ngalakukeun ikhlasna? Dia hese.
Urang ditatanya beusi dicarekan bah. Ngan dina HTP pan abah nyahoon kanu ikhlas. Teu kaharti ah. Teu kaharti beges teu kaharti. Geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan. Dah ngomong deui bae. Lain nu eta dituduhkeun. Tuh, eta tah si eta teh ikhlas tah. Bagus salat teh ikhlas. Begitu bae. Nyahoon kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae. Dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk. Kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk. Jelema suserian sorangan bae. Nyaho urang kunaon mabok kepayang gitu. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh ya oh ya teu sarua bae. Jelema susuputan pamalingan ya budak. Emang kunaon aing baheula maling. Tah pas kitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajen lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali kitu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ke kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan pokos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae, jangan malah mun sila-sila rapet embung, gideut bae kitu. Kunaon ieu kahalangan ieu. Memang ti guruna. Jadi kudu kaluar bae ieu, kudu hareup teh ieu, jang nyepak sia. Ieu geus kanya. Geus kitu bae. Mantap ke, lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas. Embungeun nya nama ka anda. Asa boga musuh bae pan boga pencamat tolol. Jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge. Nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah
ilmu-ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah. Moal nyahun hiji jelema isukan bakal kumaha. Eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah teu isuk. Teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan-kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk. Teu sabenerna mah. Neman teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah aing deuk ka ladang, aing deuk ka itu kantor, pabrik. Syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah, poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae. Jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bakal dikumaha. Dimimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isuk apa bakal diberangkatkeun apa bakal sehat bakal hirup bakal teh ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh ini boleh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lu bah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyabar ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah di piceunana ge aya deui, di piceunana aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah, cenah mah di piceunana bae ulah paeh bae. Paeh bae tah mah. Kayak gitu deui ku malaikat. Jadi ku malaikat tuh blok di piceunana nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui kan. Kitu bae. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nya. Sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah, sana hujan gede ya. Hujan gede ya.